Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, pasihan abi kakiatan kanggo ngalaksanakeun istrika anu tadi siang ditamerukeun dina kasur ku abi ya Allah. Amin ya Allah. Pasihan abi hidayah sareng taufik kanggo ngalaksanakeun ibadah dina rumah tangga ieu ya Allah. Eta nembe ge berdoa kalah gogoleran. Ampun teuing curiga kalah nundutan. Hei. Nya meni kudu yang disirine sok ugah tuh satrikaeun tinggal tos menggunung. Teuing. Bismillahirrohmanirrohim. Kela kita ngamusik heula. Aduh meni asa rindu istrika bari ngamusik sing tariknya guys. Tapi sayang sudah lama hal itu tidak aku lakukan. Karena kitu teh ari tukang warung mah bisi teka kuping nu gogorowokan. Jadi hal itu merupakan suatu kemustahilan bagiku jika di rumah sedang tidak ada siapa-siapa. Tapi kakarage menang hiji sacangcut-cangcutna eta geus aya deui wae nu ngaganggu. Gerage guys sok bayangkeun arek karaokean da eta cenah. Cicing cenah dibaturan ku ayang istrikana mi moal tunduh, sok asal suarana sing ngeunaheun. Halo. Sok geura guys bayangkeun kumaha rasana jadi abi. Alhamdulillah aya nu ka warung geuning, mudah-mudahan sing seueur nu ka warung amih lila di warungna ganeng. Teuing eta geus balik deui wae mun urang mah geura bari naga cicing hayu nutur-nutur bujur bari batur teh keur ngistrika bari ganeng. Ganeng kumaha tuh da ngistrika gigireun salon. Anu kalah nuturkeun karaokeanana gigireun cepil. Ampun teuing da sakabeung masuk hayang ngajewer bari geus derceledik tak kitu cicing cenah amih moal tunduh pokna teh. Harnya tunduh mah moal ngan sim kuring jadi gandeng. Ture peheula tuh aya nu ka warung geura ge tingali. Cengkat deui manehna teh ka ditunya. Sugan terek tuluy cicing eta di ditu da kalah balik deui. Bari jeung ditarikan geura ayeuna mah volumena teh astagfirullahalazim. Tuh guys geus 1000 cara abi ngusirnya. Balik deui. Puguh batur ngumpul-ngumpul mood jang istrikana ge meninang hararese. Ieu keur aya hidayah minangkana mahder kalah diganggunya. Geura ge guys kalah hayang seri campur pusing da lamun didedet